Parid turun dari kaburuan. Gek diuk sila ipis, bari babacaan. Hujan ngagebret deui, gelap dordar, kilat pating burinyai. Guludug pasusul-susul, mantak keeng mantak sieun, tapi Parid geus nekat. Carek wiwilanganana, top badak top maung teh nyaan. Sabab hatena geus buleud, sejabela sapia ka balarea. Bari sakalian hayang ngajajal, kana pangabisa ngayonan ilmu siluman. Bari diuk teh Parid mapatkeun jampena, pikeun nyinglarkeun ilmu siluman. Set hujan teh saat, hiu datang angin, seok nembak patih jin, anu nangtung di awang-awang, blesat ke bawah angin, meh ngajurangkil tina kuda. Untung kaburu muntang kana susuri, nangkod kana punduk kuda, bari jeung gegelendeng. Kurang ajar. Bangawanya manusia. Jambingkeun kaki yo. Wah, bener-bener hebat ya mah. Hebat pokoknya mah. Tapi aing moal gedang bulu harapan. Dilawan sia. Awas aduh meh-mehan di Gulawi. Meh-mehan murang dina kuda dah. Kurang ajar jar. Ya, cek patih jin, bari terus merentahkeun kudana supaya turun. Seot, kuda turun kana lemah. Jelek nincak bumi, jerut patih jin teh turun tina kuda. Ngabedegan ulak cangkeng, panona bolotot, moncorong ka Parid, anu keur sila bari nangkep harigu, hatena naneda kanu kawasa, menta ditang tayungan. Cakakak patih jin teh seuri, sorana ngagerem hanaruan, sorana geuman mantak keung. Oh, cek patih jin bari ngabedegan ulak cangkeng tukangan Parid. Sada anu datang sahaya. Cek Parid bari berai beunta, ana breh dihareupeunana mah naon. Terus malik breh aya makhluk jangkung gede, beungeut napi kasieun, make mahkota kerajaan, da puguh pangkat patih di nagara nage. Parid mureleng ka eta makhluk, bet asa-asa wawuh kana rupana. Asa geus kungsi papanggih, basa bareto tapak di tengah sagara tea. Parid eueuh kasieun, kalah kajung nangtung pok nanya. Saha nikah? Arek naon datang ka dieu? Oh, sombong manusia leutik. Ulah sombong ah. Keun teh leutik, sombong deui. Kedatangan Semah di tadi, karek nanya ayeuna tumandai. Atuh lain ditanya tidak tadi dolo. Pirakun teu katenya. Kaula teh geus lila nungguan di dieu dolo. Kaula mah teu rumasa kadatangan Semah, aya ge musuh anu niat hianat. Malah mah geus metakeun kajahatanana, ulah nyalahkeun kaula lamun Andika teu dibageakeun. Memang Andika mah bisa nyarita abong-abong teuing biwir jadi wangkul eta teu tulangan. Manusia sombong, ieu kaula patih di negara dasar sagara. Nya kaula anu dipercaya ti Kanjeng Ratu. Bikeun nyekek beheung sia. Kajaba lamun Andika daek serah bongkokan, masrahkeun diri ka awak kaula, Andika bakal salamet. Carana ku kaula diangkat jadi senapati negara dulur. Baik kurang pilih hiji di antara dua. Nah mending dicekek atawa mending pasrah sia manusia. Sok kurang pikir-pikir ti ayeuna sok. Lain pikir-pikir. Sok pikir-pikir sok ti ayeuna.
Wah. Wah. Cek Patih Jin, estu nganggap enteng, satengah ngahina ka Parid, nyapuguh hate Parid meningah ya panas, sabab asa dicacampa, dihina bangsa siluman. Kurang ajar, saha manusana, anu daek ngawula ka bangsa Andika, montong ngahina sia. Aing mah cadu lamun kudu serah bongkokan ka bangsa Andika, leuwih hade pejah dada, raga paturai jeung nyawa. Jiwa aing bakal berharga, moal paeh konyol. Ayeuna mah sia geura ngomong anggur mah, mending taluka aing, mending nagara sia ancur sok. Cek Parid malik ngancam, estu taya kasieun, nyapuguh mani bengong Patih Jin teh, muji kana wawanen Parid anu sakitu gedena. Aduh, eta manusia nepikeun kawan ngabakicot gitu. Saha si ada aduh? Hah? Saha? Manusia edan. Naon perlu nananya ngaran, geura jawab anggur mah, milih taluka aing atawa mending ancur nagara sia. Parid malikan deui kana pertanyaanana, manehna geus siaga pikeun ngahancurkeun nagara siluman anu geus kaciri kajahatanana. Waduh, kurang ajar ieu mah ulah diancam balik kayak ieu mah. Wani ngahina nyebut arek ngaduruk negara, ulah gitu. Wani dadak duruk depan ruguna boga wawasan kadijayaan naon, anu kitu teh jadi brutal, arogan, gitu dah, bisa hayang apal. Lamun di dinya ayeuna ngahina kai, sok buktikeun heula. Nah hanya sia teh bisa ngaduruk negara aing. Ngan samemehna kenakeun heula kai geura duruk aing ye, lamun bener-bener maneh bisa ngaduruk mah sok lah moal burung di ayonan ku aing. Ngadenge panantang kitu, Parid geus teu mikir panjang deui, langsung ngawejang ajian pamungkas, meunang guguru ti guruna anu aya di Cianjur. Harita diwejang, harita kontan karasa, hawa sabdureun Patih Jin, panas maningah heab, malah magur hurung, seuneu bebela, letahna ngalentaban ka Patih Jin. Nenjo aya seuneu hurung, Patih mundur, tapi gur hurung tukangeun, gajeleng kagigir, gur gigireun, tepikeun ka ditingker ku seuneu anu kacida gedena, tepikeun ka ngaguru bakat ningku gede jeung lega. Patih Jin teh eleh akal, manehna ngawatek ajianana, ngapung ka Jomantara, arek ningkahan seuneu teh. Tapi aneh, eta seuneu nuturkeun ka luhur, ngabebela jeung sorana seah ngaguru, panasna lain caritakeunun. Koceak Patih Jin jejeritan, awakna ngaheab panas, panonna peurih, kudana abrug-abrugan, teu kuateun dikepung seuneu. Patih Jin mumbul ka luhur, tapi anggangna kana seuneu anggar sakitu, manehna turun seuneu ge turun, tegesna nutur-nutur teu bisa disingkahan. Waduh, tolong. Ampun manusia. Aduh kaula ampun, yang aduh panas. Aduh panas ieu meni hongkap budak. Aduh, ampun manusia, ampun.
Ceuk Patih Jin bari nungkupan beungeutna anu asa garing balas karerab ku seuneu, letah seuneu ngalentaban kana beungeut. Kasakujur badana malah pakaian Patih Jin ge kaduruk, manehna guguru bugan, kudana disadahi hieman mantak keeu. Patih Jin jejeritan menta tulung, nyebut ampun ka Parid. Ari Parid tetep tenang aya di handap, sila bari ngendalikeun elmuna supaya bisa nutur-nutur Patih Jin. Parid ngomong tapi najan jauh bisa kadenge ku Patih Jin. Ayeuna sia kudu wakca balaka ka aing, nah rek taluk atawa moal. Lamun rek taluk sia disalametkeun ku aing, ngan lamun moal taluk boro-boro awak sia dalah nagara oge diduru ku aing mah tah. Sok arek milih mana sia? Aduh. Ampun. Kaulah jaluk. Kaulah ampun dia mani manas dia, mani udang dia. Ayeng yang. Aduh, ya ribu jabacan lagi kaduruk. Aduh. Mani merepet. Aduh, panas. Angeuy bangsa manusia angeuy, ulah sieu gigituan. Aduh, yang. Ampun. Tolong yang. Aduh, tolong. Ampun manusia. Ngos. Ampun, kula taluk ampun. Ceuk Patih Jin gogorowokan satarikna, tapi ngan ukur kadenge ku Parid. Kadengena ku batur mah ukur sora aneh ting jarerit, teu puguh dengekeunana, teu kaharti basana. Mun nya taluk, turun sia, buru turun. Patih Jin ngagugu manehna turun deui ka hareupeun Parid. Jelek kana lemah, kudana ngahegak beungeutna hideung semu tutung. Parid narik elmuna, pes seuneu pareum hawa balik di kawas tadi. Tiis cara sasari, tapi Patih Jin jeung kudana mah geus lungse taya tangan pangawasa, geus taluk ka Parid. Aing arek nanya, arek datang deui atawa moal sia? Waduh. Ampun moal datang deui. Kaula moal datang deui. Oge anak buah kaula ogenan sarua moal datang deui. Kaula taluk. Kaula ngaku kana kaunggulan Andika. Kaula ampun. Pokona mah ampun. Awas, mun aya deui dulur kaula anu gering model kitu, rasakeun diduruk nagara sia ku aing, moal aya anu disesakeun tah. Waduh, angsa manusia moal. Kaula moal kumawani deui ngaganggu moal kumawani deui tah. Ampun takluk. Tageurkeun dulur-dulur kaula kabeh, ulah aya anu digeringan. Moal aya anu digeringan ieu moal kabeh ogenan cager. Cager teh sakara-kara. Kaula tanggung jawab bakal cager kabeh oge. Moal nanaon moal. Asal kaula minta ampun bae ulah diduruk ieu. Aduh, ribu panas uyang. Jeung udang. Aduh. Ari kitu mah jig sia geura balik ka nagara, tapi awas
ulah kumawani datang di ka dieu ulah ngaganggu ka dulur-dulur aing jor geda mantau sia ceuk Parid bari nunjuk ka luhur. Patih Jin teu ngomong deui era jeung wiwirang asa kakara ayeuna panggih jeung manusia anu kitu elmuna luhur pangabisa rohaka make bisa ngelehkeun manehanana. Jeleng lunsat kana tonggong kuda hiuk angin ngagelebug gerung sorana kadenge maninga guru anjing pating cungungung koreak pating koreak sorana pikasieun kabeh gandeng tapi terus ngajauhan nuturkeun angin siluman beuki lila beuki laun anu antukna plus teu kadenge nanaon. Di deket Imah Satar, simpewe ayeuna mah kawas sabiasa. Kaayaan peuting beuki jempling, hawa mimiti karasa tiis. Hawa asli alam padesan, teu kacampuran ku pangawasa siluman. Nya harita, Parid cengkat, bari narik napas jero. Asalugina geus rengse gawe, geus puguh cekleunana. Alhamdulillah geuning teu burung kalabur siluman teh muga-muga we ti ayeuna kahareup ulah aya deui pancabahya anu model kieu. Parid unggah ka tepas kebat ka tengah imah barang bus ka jero imah anu aya di imah keur harusu keneh wiridan babacaan sabisa-bisa eueuh anu balanga sabab sararea geus nyaho yen di luar aya deui siluman anu keur tarung jeung Parid. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Eureun mang eureun ceuk Parid bari nangtung deket lawang jep sararea jempe hampir bareng ngareret ka lawang breh Parid ngabedega bangun gagah paroman semu pias katiisan ku hawa peuting. Kumaha Jang aman kira-kira na teh? Satar pangheulana nanya nya Jang kumaha ayeuna astam oge panasaran gek Paridiuk anu sejen mundur beberes supaya teu pasolengkrah si keke geus bisa hudang ngan sirahna lieur keneh Dariuk ngajajar di sisi bilik aya anu sila ipis aya anu sila tutung aya oge anu nyang hunjar sabelah da kesel meureun lila-lila teuing mah pok Parid nyarita kalayan tenang. Aya hibar pangdoa ti sadayana kalayan dibantu ku sakumna anu sumping ka ieu tempat. Alhamdulillah pagawean urang teh teu gaplah sarta doa urang diijabah ku Allah. Dieu pisan kakararengse ngayonan Patih Jin jin jahat anu daek diutuh etah ku manusia telenges urah nganter-nganterkeun teluh bieu manehna talu ka kuring sarta langsung ditundung dititah balik deui ka nagarana. Manehna janji moal datang deui muga-muga ulah aya deui anu garering aneh sing salamet rahayu sadayana. Ceuk Parid bari rutret ka sakur anu ngariung. Alhamdulillah reang meruji syukur ka Allah hatena ngemplong suka bunga galumbira sabab geus disalametkeun ku Allah ditang tayungan dibebaskeun tina sagala rupa bahaya. Bagja temen Jang nuhun atuh ari kitu mah tapi kumaha lalakona naha ujang make bisa mastikeun kitu cing ulah bejaan kumaha jalan-jalana kumaha lalakona eta teh. Ceuk Satar bari ngarekepkeun silana nya Jang akang ge hayang terang kumaha bieu teh da geuning mani gandeng mentak keung heh teuing sora kuda ting hariem nah kuda saha eta anu bijil pan asana mah di lemur urang teh teu aya anu bogaeun kuda teh. Ceuk Hardi heug
orang terangken tapi punten nyuhunkeun heula cai hane teu kuat ku tiis bet hayang nginum. Nya tah teko cikopi ka dieu keun jang. Satarnita harita teh ka Ijan atuh kojengkang Ijan teh ngadongkang teko sakalian jeung gelasna cur dicician song kapari. Aduh rada haneut ayeuna mah panjang pugula lakona teh. Sanggeus nginum Cipanas Parid ngarekepkeun diukna anu sejen saregepna keur ngabandungan barabat Parid medar lalakon anu bieu karandapan di tetek kabeh teu aya anu kaliwat nyapuguh sararea ge colohok bengong asa ngadengikeun dongeng sabab loba anu teu kahontal ku akal teu kaharti ku pikir loba anu pamohalan ceuk sariwat mah tapi pikeun Parid anu geus kungsi nganjang ka nagara siluman pikeun manehna mah teu mantak heran. Itulah lakona teh anu karandapan ku kuring anu mantak kuring wani ngomong yen moal aya deui anu datang pasti aman ayeuna mah sabab anu boga pokalna geus talu ka kuring ceuk Parid mungkas omonganana. Teu sangka kutan teh tepikeun ka kitunya nuhun atuh ari kitu mah nuhun ari jurigna geus taluk mah tapi kumaha ayeuna jang perkara Ki Asmai ieu naha moal disusul ka imahna urang seret we atuh kanu berwajib urang pasrahkeun ka patugas keamanan sina mempertanggungjawabkeun pagaweanana kitu tah ceuk Satar bangun gemes hatena keheuleun ka Ki Asmai. Tah bener jang si Asmai teh kudu dicokot lah urang kodaran we lah ku sararea keun lah nating make disetorkeun kan wajib geus puguh ieu jang sararea ge apal kapanan geus kanyahoan teh dosana kari nakol we tahuluna lah can kapaehan maka dinya ceuk Mang Salam bari ke karot anu sejen ge nya tujuan aratoh lamun Ki Asmai ditewak teh tapi Parid kalah kaseuri pok ngomong deui. Pasti bakal gitu mun ngagugukan nafsu mah tapi kuring mah inget kana papatah Mama Kiai yen lamun urang yang hareupan pasualan anu sarupa kieu mere hampura eta leuwih hade batan ngayakeun balitungan bari teu bisa adil mah atuh kaduana maehan jelema model Ki Asmai lain mantak tambah hade paling-paling kalah nambahan kajahatan malah kagorenganana bakal malik ka urang kasebut namain hakim sendiri hiji tindakan anu kacida gorengna eta teh kulantaran kitu punten kasadayana lain teu narima kana saran anu sakitu simpatina tapi carana kuring teu satuju mana komo mun kudu dipaehan sakumaha anu diusulkeun ku Mang Salama punten sakali deui punten pisan teu satuju kuring mah Mang boro-boro maehan langsung najan ngalaporkeun kanu wajib ge asana mah teu kudu keun bae da pagawean jelema mah aya anu nyatetkeunana bakal aya balitunganana kana dirina sing percaya yen amal-amalan sakabeh jalma teh aya nu nyatetkeun boh anu hadena boh anu gorengna engke di akhir bakal dihisab diitung kalayan adil oge bakal dibales ku wawales anu adil jeung satimpal moal aya anu dirugikeun. Taya deui nu maha adil hiwal ti Allah anu maha kawasa
tah kulantaran kitu geus teu kudu manjangkeun pasoalan antep we Ki Asmayi mah engke ge bakal karasaeun ku manehanana sing saha anu ngarampaseuneu eta anu bakal ngarasa panasna kitu ta wah kitu deui kasadayana ngantang tuwe ari kana simpatisan ti sadayana mah kuring teh kacidangan nuhunkeunana nuhun pisan cek parit bari pepeta manehna teu nya tujuan lamun rek ngayakeun balitungan jeung Ki Asmayi atuh sararea ge ngahuleng dina masing-masing hatena muji kana kaluhungan budi parit cacakan ngorak keneh geus sakitu pribadina meureun komo lamun geus kolot bakal leuwih masagi leuwih hade astam anu jadi kolotna bekah liang irungna reueus ngadenge pamadegan parit kitu teh pok milu ngomong bener jang mang oge satuju pisan kana eta pamadegan teh bener kudu kitu keun bae urang pasrahkeun ka Allah anu maha kawasa sabab anu melak cabe moal panen bonteng anu melak bonteng moal panen cabe masing-masing bakal dibalitungkeun amal-amalanana sabab di alam dunya mah anu kawasa teh lain manusia sokomo lamun siluman tapi nah kadang manusia boga sifat siluman poho kasasama asa aing kumawasa asa aing pangunggulna asa aing sagala nu aing tur padahal manehna teh kana sagala rupa ge teu kumawasa anging Allah subhanahu wa ta'ala dicabut pangkatna dicabut kadudukanana dicabut kabeungharanana nepikeun ka dicabut renghapna naha arek bisa mertahankeun manehanana moal sabab anu kawasa mah angin Allah tapi naha kadang manusia sok poho katemah wadi teu inget anu musik malikeun anu mere rezeki milik saha beurang peuting iwati Allah malah aya leuwihna ti mang mah muga-muga Ki Asmayi teh sing dipaparin topek sareng hidayah ku Allah sing geura babalik pikir sing bisa ngarobah lampahna ngarti pilempangan jadi jelema anu lempeng tur bener nyaho kana hak jeung kawajiban ninggalkeun pagawean jahat ngalobakeun amal soleh kitu pangharepan mang mah amin Amin. reang anu milu ngadoakeun kabeh saolah-olah katenung ku sikap parit jeung astam anu sakitu hadena anu gede hampura jauh tina sifat adigung sombong jeung takabur teu aya karep hayang males teu hayang manjangkeun pasualan sagemblengna dipasrahkeun ka Allah anu murbeng alam teu sangka geuningan ujang sakitu mulyana boga hate teh muga-muga uwa jeung sakabeh anu aya di dieu bisa metik mangpaatina ucapan ujang oge bisa nyontok kana kahadean ujang ngenteng kana kajahatan Haji Barkum jeung kanca-kancana nuhun pisan upama ujang boga tekad sarupa kitu uak mah ngiringan bae salaku kolot bunga we nu aya ari kitu carana mah da nya urang teh ulah sok ngalajur nafsu ngumar amarah ulah asa aing kena-kena bisa ambek ulah asa aing kena-kena boga nafsu amih dipikaserab ku batur amih dipikasieun ku batur tur padahal eta teh mantak ngagebruskeun ngawiwirang diri sorangan sabenerna mah nemongkeun kabodohan sabenerna mah kitu taja jeung deui ulah resep main hakim sorangan da sagala rupa ge aya aturanana aya anu wajibna oge bener pisan mere hampura eta leuwih hade jeung tibatan manjangkeun kagorengan mah satuju uama satuju pisan yang satuju ceuk satar ngabudalkeun pamadeganana tapi kumaha lamun Haji Barkum datang di ngagugat ya cek ijan
Sawios Kang, da aya anu wajib, aya bener, oge aya aturan, ngagugat ku jalan kumaha bae oge, kuring mah moal sieun. Temal parit tandes jeung Daria. Nya, keun bae urang dagoan. Naha arek kumaha ketak Haji Barkum. Mun hantem wae ngagugat teh asa kacida teuing. Cek Astam, ari geus kitu mah pru ngawadul ka mana wae tepina, teu make jejer padu rame, saurang ogenan eueuh anu ngarasa tunduh, kalah cenghar jeung resep nanggap caritaan Parid anu geus tetela. Najan ngora keneh, najan budak keneh, tapi loba luangna, jero pangalamanana, loba pulunganeunana. Teka rasa nyerelekna waktu, ngong hayam jago kongkorongo, waktu geus ngagayu ka subuh. Beurang bakal datang, jangjang peuting mimiti ngalingkup, kasing raikeun ku cahya fajar, manuk saeran, mani beger, patembalan jeung hayam jago, ditema ku manuk puter. Brai beurang, urang Cikao ngagulung ka imah satar, pada hayang nyaho, naha naon anu peuting tadi kajadian, recok ngaromong. Ngaguar naon anu kajadian peuting tadi, guyur salalembur ear sadesa, beja tata lepa ka unggal jama, malah kaluareun Cikao ge geus nerekab. Beja teh babari pisan sumebarna. Geus kitu Parid jeung Astam katut si Keke, barali ka imahna arek reureuh sabada sapeuting jeput, tarung ayonan pangawasa siluman anu dikendalikeun ku Ki Asmayi. Sag tunda heula, urang malikan deui ka tukang nyaritakeun kaayaan di lembur Ciwalun. Nyatana padepokan Ki Asmayi tea harita teh peuting keneh. Bu Haji geus teu walakaya, awak ruksak pakaian rangsak, da kungsi digugusur ku Haji Barkum. Sedengkeun Haji Barkum panonna ngadadak lolong, teu bisa nenjo nanaon, sajabati lolong teh nyeri mania nyautan, ting jeletot kana tarang nyerina lain caritakeunun. Dina waktu nu sarua, Ki Asmayi keur meujeuhna Laratunggara, sedih ati susah hate, sabab Ian jeung Inoh geus paragat nyawa, raga paturai jeung nyawa, dilantarankeun ku leungeun Ki Asmayi keneh. Atuh kacida sedihna, susah taya hinggana, bingung anu teu manggih tungtung, kudu kumaha nulunganana. Ki Asmayi ngabangingik ceurik kawas budak, kanyanyerian tina rumah sasalah, geus nyilakakeun kanu jadi anak, padahal anu sanyana geus kitu we kersaning Allah. Sabab Ian jeung Inoh ge geus lamokot ku dosa, bari teu aya karep menta dihampura, munasabah lamun meunang nasib anu sarua kitu teh. Katurug karintug maotna ku cara kitu, mantak nyuat kana hate Ki Asmayi anu jadi kolotna. Tapi lila-lila mah Ki Asmayi teh sadar, inget kana hanca pagaweanana peuting eta, sanyana keur perang ayunan urang Cikao anu geus bisa mulang-mulangkeun teluh jeunan Ki Asmayi. Jung Ki Asmayi cengkat, terus nyusuci panon, pok ngomong dareuda. Sok hanyakal pisan waktosna anu parantos teu nyekapan, rupina dina acara dongeng Sunda jejer carios ngadu telu karangan Ki Leuksa, dicekapkeun dugikeun ka dieu.